Tuh, ya 10. Gara-gara kamajanang jadi menang awe gelis. Aing kumahanya cara nami menang awe gelis. Duh, kayak awe nanti gelis pisan. Coba anak juragan tahu. Ku aing kudu loba duit yang menangkan kitu mah nya. Kumaha carana nya aing supaya loba duit nih menang awe kos kitu. Ah bener ya mah aing guneangan duit loba euy. Ame menangkan awe gelis. Geuraku aing rada kasep di 10 kieu teu menang awe gelis mah. Di 10 nu betan kitu menang awe gelis kitu. Dapat hal masih 10 teh naon atuh istimewana. Kapireupeun rungkun sakit awena eta mah. Duh, tapi dan neangan naon gitu usum hodok kieu. Buahan teu usum. Bebetian teu jadi. Kalah gararing keneh aja. Naon atunya. Ah, heueuh, pan ayeuna teh usum halodonya. Lamun aing neangan lauk, beureun payu, teh pasti barutuhan lauk halodok ieu mah. Ka mana neanganna? Oh, heueuh jigana aing ayeuna mah kudu nguseup kana walungan euy. Mun meunang lauk loba dijual ka pasar, jigana payu mahal. Saja mah keur barutuhan lauk ayeuna mah geus lah, lanjut aing. Aing kudu menang duit loba ame bisa ngalibasi pulo. Aduh, walungan ada saat euy. Tapi sugan bae nu banjir lah jadi itu. Aduh, ya teh udah nyorang-nyorang gini. Lauk udah ratang atuh. Euy dah, menang-menang gurame 5 kilo mah. Boh hiu lah. Eta teh jalma teh keur naon nguseup tina walungan saat kitu naik aya laukan. Mang, nuju naon? Ketempona keur naon? Padahal aing keur nguseup dah. Aduh, ari mamangnya nagering sugan nguseup tina walungan saat kitu naik menang kumaha? Ma aing teuing atuh sia ieu teh urusan aing. Yang dibabit ku aing sia.
Goblok sugan sia teh. Gua aing sok menang-menang teh tadi kalau dia ece. Pabet berapa aing lah. Wah, aman euy juga nama euy. Ah, saya kan durat dulu lagi ah. Alhamdulillah keluar lega duh ya ampun ting salah ting adi harodo teh misi mending adulat kieu bau kurang itu bau. Ih, atuh juga si Agus nak rego naon saya tadi dia bari ngomong jujur mau dina walungan saat ah sugan sarap jalma teh nya. Goblok geus yang arewas aing. Peti jongklok ka dieu. Hahaha. Nasi kunaon jang? Alo. Dasar pecel majenang. Tah enaknya. Goblok yang arewas aing buah aing keur musuh. Deng, jang aing maneh ti iraha geuringna jang. Batur mah tungsup teh na balong, ieu mah kana walungan saat. Ah, hari maneh jang ti iraha jang, deng, insap jang. Yo pulo panenna teh usum halodo. Ayeuna teh lauk teh keur areueuh jama teh baru tuhun lauk atuh sugan mah ya paling caah di ditu. Aya gurame naon kancra anu 14 kiloan. Ya jangan nyaho atuh usum halodo. Duh ya ampun ya nepi ka ini ari tatoan ge mulai banjir ieu jang. Makana hayu gara ilunya aing ka Majenang meh meunang lawan nu geulis. Ah balaga sia arep menangkeun si Tari oge. Ke aing mun geus meunang hasil tina lauk aing meunang leuwih geulis pokona mah temongeun ku aing ka sia. Aduh, maneh Gus bener-bener parah. Iya kumaha pemirsa ieu, Wak. Ieu tulungan si Agus, Wak. Aduh, ya Allah, teuing. Parah. Bagus lah, kumating maneh urang maek apel nya, ka Majenang kan yang tadinya. Ya balaga pisan karek menangkeun yang tari sakitu oge atuh. Kadeulekeun aing sukses ladang lauk ya. Pokona mah nu jiga sahrine malah di tukang kabeh ku aing dirarad awewe nu gareulis. Ieu teh aing musuh pisan meunang loba pisan ngaganggu da. Da bener-bener teuing atuh.
teli nubuhkeun ka maneh Neng? Pugu uhun teh bogohun ka abi gerang udah goyengan teu ditarima gama goblok-goblok kitu atuh. Teh budak teh kenal eta Museup itu mah. di saat kitu. Heeh, geura ih. Dasar Sok lagi eueuh. penting nyaho budak mah kumaha. Gering ya. Wah ini tinggalkan 2 bulannya bal juga gering balik teh. Gitu. Bener ya. Neng. Ah, Suara-suara awewe euy. Sanya. nuju naon iya abi neng Nia. Nah, ini ya. Ini aya sorana aja mana eueuh nya. Tama juri geus. Je ari sugan conge geus pogo ieu teh neng Nia. Keur mabetan ditambah conge deh moal payu atuh ka awena ge geura. Ih, goblok teh kalah ngecek ini. Tunjukkan dari mana? Lah, kau bener-bener teuing atuh. Mana tuh zamananya? Lah, kau bener-bener teuing. Tidak pasti juri nyoreyan aing. Sok tunjukkan mungkin mana lah. Ba. Astagfirullahaladzim. Goblok teh siang rawas. Si Tira sih datang. Ih, Neng, Bang Tira datang, Neng. Masa lupa kan malam tidur bareng. Maksudnya di rumah aku gitu. Si codet wae. Silnya wae ditolak, mau ka Neng Nia. Ayolah Neng lah. Wong balanja we mumpung loba duit ya karek datang lah. Nya hayu yang Uruskeun jalma gering itu mah. Sia empokeun isukan. Ieu mah aing kudu pindah di dieu mah teu bener bae bisa ngaganggu aing. Pindah ka dia. Duh, Gusti, atuh kali kita yang menang-menang milik. Kuing yang menang lauk, kita yang menang duit. Cina naon bae atuh lah. Aing percuma memanuk ieu ge. Atur nuhun Jang. Hehehe. Astagfirullahaladzim, non eta. Ulasieun ka kuring. Malahan kuring bade terima kasih. Sok kade ulasieun kade ulasieun. Nu bener. Da sieun urang mah. Sok kade. Bede. Saha eta saha? Ini juga jin kitu ih. Sieun. Hahaha. Kuring emang jin. Tapi kuring jin bager. Kuring purah tutulung. Malahan kuring bade nuhunkeun ka dirinya terus ngabebaskeun kuring. Ngabebaskeun. Ngabebaskeun naon? Kieu caritana Jang. Kuring dikutuk ku Nini. Kuring dikutuk jadi papatong. Tah ayeuna ujang ngabebaskeun kuring.
kuring nganuhunkeun sok ujang hoyong naon sok minta ka kuring. Ah, nu bener. Teu salah teu ngimpi gitu. Ngeri euy. Henteu jang, henteu ngimpi. Ieu asli. Sok aya ujang hayang naon sok ku kuring dikabulkeun sok. Hayang naon? Ah, lamun bener kitu mah. Urang hayang loba duit. Hah? Hayang loba duit. Kuring ge butuh ku duit mah jang. Usaha tuh hayang loba duit mah. Ulah kalamentakan ku kieu. Tuan jin edan. Tadi pan titah minta naon baik dikabulkeun. Geus atuh urang minta motor. Ye, ari maneh kalamenta motor puguh engge boga hiji-hiji ge digadekeun. Mun boga motor meureun urang ge numpak motor. Jin teh kumaha pisan atuh boloho pisan. Hajun mangge jin nu kieu, nu boloho kieu. Cik nu kos Aladin nu sagala dikabulkeun. Anu sejen, ulah hayang duit jeung motor nu sejen. Bisa yang kalapa, bisa yang mermot, bisa yang hayam, sok dikabulkeun. Oh, kabeneran. Geus atuh aing minta lauk bae, sing loba, teh ku aing jual ka pasar. Hahaha. Gampang, lauk jeung naon atuh? Lauk mah loba cucukan rukap. Geus atuh lah, kumaha maneh bae sok, aing mah dibere naon bae ge, anu penting jadi duit. Yang ke satunya. Boleh tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri, tangan kanan segala. Tangan kiri botai, geus tangan kanan lah. Mana milih tangan kanan ya? Ulah salahnya, tangan kiri rumah sakit, tangan kanan kuburan. Ah, itu kumaha bekilir wae, geus kumaha dinyamber dibarean aing mah. Lieur. Berem jang, berem. Hah? Beureum. Lamun ngintip, datangnya moal maksimal. Ngintip ieu. Ya, cuk ya. Hah? Geus. Mana cik empok? Tah. Aing mah minta sote lauk lobana, ieu mah lauk sasiki. Ah, aing mah teu pisan. Ah, kumaha si ieu teh jin teh cenah mere lauk loba teu dibere sasiki. Teu da ieu mah naon atuh? Jin malarat sugan. Ulah salah. Eta lauk ajaib. Amun kumaneh dijual ke pasar maneh menang sakintaleun. Sok ajaran jual ke pasar, insya Allah menang sakintaleun. Kamu dijual di nu hiji eta dijual di menang di sakintaleun maneh beunghar sok. Nah saat itu meuli lauk segede kieu. Ieu mah jin wadul. Lauk naon deui ieu jiga pongo. Ulah sakabantah ka kuring jeung negara balik. Eta simpen ulah kanyawan ku jama tunda di tempat sejuk dan kering. Kade salah tempat sejuk dan kering. Geus alabatan paracetamol wae obat. Geus atulah. Bawa balik wae jual. Alhamdulillah bebas oge tina kutukan. Wah, ieu lauk ajaib. Ku aing isuk dijual ka warung pokona nama. Cenah cek si jinana teh mun dijual teh jadi menang loba. Kemun ku aing dijual deui nu menang etana. Jadi menang loba deui atuh aing sabulan ge beunghar wareuna jual ku aing. Ku aing awas cenah nya beunang pokona nama aing coba duit. Komo ngaran si pulo si tarima lewat pokona ku aing. Menang geulis aing pan.
aing tina lauk dia bisa jadi beunghar. Aing beli mobil pokoknya nama Honda Jazz, motor sing loba pokoknya lah. Awe ge dana rangkel ieu. Teu lauk. Bisa ngomong sia. Sia mah atuh eueuh lauk teh. Nah ieu lauk sadege hayang sakumaha? Sok sakumaha wanina pokona mah eta mah lauk ajaib. Da urang teu boga duit euy, kajen mun 200.000. Ah, anjir. Geus kajeun lah, kajeun sok. Kera. Mantap, mama aing menang duit gede euy tina lauk ajaib. Sumpah tuh sia teh gawe teh tah. Digaji si teh ku aing teh yang dipilok tah banget. Banget kotor gitu lah. Got bereskeun. Aing kebanyakan jeung pamajikan ek shopping. Aing truk nu ditutup. Ganti bana. Aing eta tah ucing nu dinya tah beres spaghetti he gula dihakan ku sia. Sombong amat. Bisa sih. Ani, buruan. Kan kita mau belanja. Bentar, Beb. Oh iya itu Hani, sekalian bawa uang di kaos kaki. Ada 10 juta di situ. Oh iya. Kok lama amat sih yang dandannya? Kamu mah gadang dan juga, udah cantik ini tuh. Iya, namanya juga perempuan, ya wajar aja kalau dandan. Kan kalau aku cantik, suaminya juga yang bangga. Namanya juga ibu-ibu sosialita gitu. Oh iya bagus ya, biar orang lain tambah ngiri sama kita, biar si Codet juga iri sama kita.
Codet siapa ya? Itu mantan kamu yang dagang gorengan di Jakarta. Wah, jangan ingat-ingat dia sekarang Mayang. Dia emang gak ada apa-apanya. Ya udah tuh kita berangkat aja pergi ke mall. Ayo. Ayo, ayo Yang. Ayo. Yoi, kunaon si Agus jujur bukan gitu nya. Nyawa sianya holok. Nih betnyau aing ge gua anu Oh, murah. aneh. Ieu pemajikan Agulis. Nah kumaha mobil Ah, kebalan. lobanya, ho. Motor heueuh mah. Ku anehna eta buah nyupang. Wah, Burung bungut bener. tadi aku siap bungut. Heuh jika meni hideung kitu ge. Tuyul sih kana mah. Tonge saya tuh. Wah, gua inget saker ieu naon teh keur. Lain meurna. Useup, useup. Heuh, panai sarua aing. Na walungan ieu, na walungan saat nih. Di ditu lah ya. Ieu meurna. Pak rasanya oke, tapi da beunghar pemajikan Depan. Agulis cenah mah. Shopping we cai ge. Shopping Tuyul teh meureun loba. batur mah Tuyul ieu nih. meureun. Ayo, ke pasar jang, ke pasar ieu mah jang, beli koran. Nah, aing nga Prak eta mah. ku anehna ujug-ujug bisa beunghar aing pun eta bisa kitu. Karena aing bingung jang. Oh. Wah, Ini parah. Siapa jang, jang, siapa jang. Oh, no, dia. Dia. Ya, kunaon eta mah ibu majikan masuk kitu. Pangan, ini siga masuk kitu. Ya tapi mana eta mah nih langsung kitu. Siga ora tuh. Pikiran naon? Oh, jika nu loba pikiran. Terus kan duduk jang ya, duduk ya. Nah, si aku naon teu beungeut meuni kucel-kucel teuing masih teu balik ti kota loba duit mah jika kalah nu susah aneh aing mah. Ah, pusing aing loh. Awa yang kalau dikawin susah gue sih pusing ya nama. Aing geus bebea kan loba. Hah? Heueuh nya kabogosnya juga dikawin ku si Agus kemari. Heueuh, nah eta teh mimitina kumaha atuh. Nyawa ku gua ingin tanya ho. Sagus jalma teu boga tadi nama. Kalau jadi ngelehkeun aing nama beungharna anjir. Awe aing orang telah dikawin di kecongean teh geura dadaek kana di awena. Ah. Gering eta mah awena ge. Cik aing mah teh jangan cek kurang ieu mah nya, tapi cawe nyawa kita cek maneh mah ieu mah jeung main dukun ceng mah jangan main pelet ieu mah. Tapi teu artina eta jadi beunghar kitu euy, kunaonnya? Ya ulah geus pusing-pusing lah aing mah. Geus keur ngaku neng rene ditolak, nengnya ditinggalkeun. Teh ngeri aing kurang naon atuh aing. Culik dong, pokoknya nama kayak mah halo. Nah, ieu culik. Anaknya culik. Bisa men tebusan heuh. Tuh kamu sia tuh. Lah, geus teuing pusing aing lah. Penting. Ini buat itu tuh. Tahu tahu nama kemana sih? Oh, nah. Banget metan situ mah perempuan. Ya jangan mah tahu so pusing tang teh lamun naon teh pamajikana jalan-jalan sorangan kayak cuang culik we ge kecang teh tebusan jang. Cang begal Ade. Kumaha karep maraneh we eta mah teh. Cuang culik we ge jang. Minta tebusan. Oh jang. Turun ke aing jadi kriminal jadi kasus kumaha sia eta. Geus tenang jang wati ngeurewas pora mangke kurang bantuan ketuluan upeuti mangke aing minta jatah heudak. Siap, Bantuan ih tuh. masuk bodoh. Bodoh geuning. Tenang we jeung Tenang aruran. we jeung urang mah. Ya. Pokona ku tiluan pokona ngadi ringkos we nya teh.
Jang, enak mencari duaan-duaan he. Aing jadi dan tos, itu kedua anak. Sama karena Sing nggak sabar, jak sabar. Hei, dak. Woi, orang susah nuju Narawa. hah? Tok, jam mana tok? Tewak dak. Dak, tewak dak. Ah, benang ya. Awas kada baru lagi ya kerubunang sia. Ulah sampai lolos pokoknya nama. Kerubunang hidup-hidup pokoknya nama. Aya naon Oh. ieu, aya naon ieu. Alah, geus buat dak. Ngomong buat Tewak, tewak, gede, tewak, wah, tewak. elo, elo. Wah, gurih. Ya, wah, dak umpat dak umpat. Umpat. Iya. Ayo neta, pemajikan aing. Kumaha eta maneh? Pemajikan aing kumaha eta? Tolong ya. Cing. Lepaskeun moal eta pemajikan aing. Gampang masalah lepaskeun mah, nu penting mah sanggup teh nembusna. Siam eta tembusan sakumaha? Berapa dah? Berapa? Berapa 10 juta lah, berapa 10 juta. Berarti 10 juta mah. 20 juta lagi, Gus. 20 juta. Lumayan ini Ya, bayar listrik. gua kira-kira teuing anak teh keur hese duit jangan anak teh duit Jeung teuing. usaha aja lah mah. Jeung teuing. Lumayan kayak dibagi rata lah. Wah, ilolo. Oh, bener. Mau. Oh, mana yang 10 juta? Teu nyaho maneh. Lauk aing. Coba dia akan ucing lah aing mah geus imah mah tulus pokona mah beunghar teh.